Ari si mama kemananya? Emang tuh ayah gitu? Ke ayah terus dipilari kemana-mana oge. Kamu di bumi terus ke ayah? Kemana ya? Atuh cobi, nah di kolong risbang ayah tuh. Tong waka di kolong risbang. Dina jerona kunci gitu, terus ayah si mama. Tong gitu kemana teh? Atuh dah si mama ning kemana? Ti jam 3 subuh kena gitu, terus ayah aingnya kunaon dah? Kemana atuh? Hah? Kang? Kamana? Di dieu. Kira aku ngajak HP atau kebon? Sok-sok ka dieu cicing heula. Dieu heula. Teteh mah meni pilihan. Kanu tiga mung. Atuh ngajak ulin teh kamu na kape. Apaan akang teh atuh karek ke ketemuan. Jeung teteh teh. Mending ngajak kamu ampun boros. Ini rugian si akang. Sanes rugian. Apaan urang teh keur pendekatan heula. Engke kok akang tong-tong boro-boro moal. Geus nikah mah jeung akang. Hayu, urang ke Amerika. Anu numpak kapal teh ya? Numpak Toronton. Si akang mah abi nanya leres-leres kira. Nya numpak kapal ning. Hayu atuh. Maknya jalan kaki. Jalan kaki make jibrat suku akang. Aduh kemana wae si akang. Ari akang mah pantet terang. Ari kampung gua maneng teh jiga amulan. Si akang mah ka abi. Ayeuna mah geus gacida. Si bentangna. Si asat si puri nyai. Pokona mah akang mah. Kita langsung menikah. Hayu atuh iraha. Poe Salasa engke. Yuk. Isu mah bakal beurang udangna. Jadi mau bisa kawin. Si akang aya atuh Arek macul. Arek macul isuk teh. Jadi engke poe ke pageto lah kawinna. Mana akang tukang macul. Ari akang mah kan ngetep macul. Kana sayuran. Kana hulu orai. Ais bujur henteu? Ais buyur tos riren. Oh, tos riren. Nya kadang-kadang kana takokat akang. Hadir oge si akang. Atuh dari akang mah somong pada. Ari akang mah ajis mah di bumi seueur. Atuh Tong ngariwang. neng oke. Engke dipasikeun tong boro-boro acis. Nyawa akang kawan neng. Nama neng mah tong hariwang. Jeung akang mah kita menikah, punya anak. Terus mikiran budak can di acan. Kapan berencana teh kudu urang teh tah. Panek sok menikah. Cici, tar Semua urang. Hari habis ya. ini mah awet yang ngomong sorangan. Naon abi akang kucosan. Ai teteh nyariasan saha? Apa abi teh di Bali dieu atuh? Eta ieu diga anu ngangkung. Wah, dikira dulu dia jelema. Urang sakasur. Wah, halus lalaki. Sorak aing. Ini teh mau menikah sama aku. Ingat pamajikan di imah teh. Ampun si eta nya dah. Usul kayaknya. Yakin aku. Akang mah bahagia. Bahagia bisa pokoknya sama akang. Intina orang yang Mau kan? iya teteh mah ngaran Kenapa gitu ya? karena dia kembali na penting orang mah duaan Sorry. mana tadi ya nganggo wae Lawan dia mana? itu ngingin wae tadi indah hoi it Siapa mah? Iya, pamajikan saya itu jeung budak di imah. Hai, akan buka pamajikan? Teuing saya panjakan mana pan iya pamajikan orang mah So ngaya-ngaya. Lain gitu emang. Jadi kieu. aduh Din Kecengang gitu. eta sampean menikah ieu emang ieu kursi Oh, ampun mana tua-tua wae kunaon sih ngacak ieu budak teh itu tabil si mah tua-tua yang ngajak sia umurnya tuh nah mana yang mancing emosi wae nggak ganggu wae kerbobogan balik Curigaan atuh.
ngawat. Sayang Ini yang balik hayu. Isyain naon? Balik Si Akang ka sok mana? ngaganggu. Lain ngaganggu pan ieu disebutkeun pamajikan ya. Kan tadi langsung lagi ke abi mata acan dari ngomong pemajikan. Dipercaya nu kieu. Acan mana bener. Sih ada pemajikan acan. Abi mah enggak. Aduh tapi dah. Iya kan geus iya ah. Bae teteh cinta orang mah nya ulah kagoda ku biasa. Kita menikah Kemarin pokona. udah bejakeun. Antepkeun budak jeung bakat. Teu tahu pebaturan mang nu geulis ulah we. Gitu ya kan. Itu budak ieu mah. Si Akang pada mau ngomong weh hayang. Ulah kitu. Kitu dah. Naon di? Ngomongkeun tong bari noelan tuh. Haid deui. Nyarah-nyarahnya. Saha nu noelan? Lebih ya? Cia fitnah. Fitnah itu lebih kejam. Nah saha tuh juri gue noel. Ada orang mah kan keur bercembu mesra di dieu. Si Akang masuk hayang-hayang. Bakat sih mah yang kateteh apal. Apal. Cemuru. Jika Api api. mana muku? Atuh dah mun hayang ngomong lain kitu carana. Tentang bari noelan. Kan teu noelan sah noelan. Siapa? Waktu. Cekalan taleungeuna. Cari perkara. Yeuh, leungeun urang ieu di dieu. Noel. Kan iron. Abi no noel si teteh. Iya. Amu waduh lah. Noelan dia. Abi. Sarwana. Tapi bener lu ka urang bener Noel. Nasaha tuh. Heran urang. Ya bisa itu orang. Heuh jigi balik tong ngaganggu. Bejakeun maneh di dieu. Yang awewe. Balikeun ka saha? Ka pamajikan maneh. Kapan ieu pamajikan urang masih sayang. Oke ku aing bawa. Pokoknya Tit. Naon? Aku. Atuh ayo mung balik cicing. Cicing. Api-api mong balik mana mah? balikin naon beli modal. Teu medol. Saha ah? Si mah kitu cemuru. Tuh. Cemuru buta si ieu mah. Kitu boleh mah. Hayangeun eta teh. Kitu dah si ieu mah. Tepkeun lah. Ya atuh geus balik mah jijik. Balik ah. Ngaganggu we mana mah? Teu batur keur bahagia. Ulah we batur bahagia teh. Ningali batur bahagia teh ulah mana mah. Ngadukung. Kudu Mana suatu ah. kan lagi kan. Mah ini harus kopi. Siapa? Kana topi sagala. Ningali ku. Entong mahal. Mana suatu. Dia Kayak itu heula nya. Hati-hati jalan teh. Beneran saya. Beneran naon? Ini yuk itu. Kemana kan balanya anak mana? Palanya mah lila. Mending orang kayak itu lah. Yo mah leuwih penting. Ya naon? Kalau kayak etek selingkuh. Sok gede wadul cuma mungkin selingkuh. Ulah kayak itu gerayu. Sok percaya banyak Nyaan teh tapi mah. selingkuh jeung saha? Tinggi sana bung lagi. Pokoknya mah kaduruk. Bung lagi. Awen lagi. Kaduruk sagala. Nu bener itu mungkin jeung selingkuh. Nyaan. Teu percaya. Astagfirullah. Ulah kayak itu gerayu. Ayeuna Sukan. ya ayeuna ari suka. Astagfirullahaladzim. Yuk. Nama tuh Yuk. nyaan ya teh. Nggak nyaan dah teh heureuy atuh ieu teh. Yuk sok atuh burukeun. Ampun aing. tong lewat. Kalem we dah. Pokona mah jauh berbeda. Nya, istri akang mah juga talenan. Hah? Mana naon ieu? Serah di dia. Ih saha ieu waung teh? Wow. Saha eta teh? Sok belegu. Kan itu pamajikan akang nu kumaha? Ari neng saha? Astagfirullahaladzim. Pamajikan sorangan? Sok ngaku-ngaku neng mas. Saha kan? Ting.
pamajikan akang lewat si Neng. Kalem. Besok ngaku ieu kumaha ieu salah ke uing. Iya pamajikan emang nih. Mani mah cemburu. Cemburu lah. Urang Saha bahagia. ieu saha? Pamajikan akang. Iya. Apaan ieu teh? Pamajikanana anak Emang kumaha? Pan tadi nyaris teu gaduh. Tinggal isa body na iya. Pamajikan mana sih? Lain pamajikan mana? Ah, menika ku ngagarang. Ayo angkat. Sok ini ke Arinit. ini kiki ampun. Diam. Kira Neng ke langit. Dengan speed. Hei, Kemana ieu si Akang tadi? Disumputkannya. sebutkan kumaha tadi di dia. Tadi dia ujung usaha entah siga terus kita geuning awakna ge. Pokoknya mah teh salah badak da pokoknya mah teh. Wah, kamari ya. Jadi ka mana atuh? Pan meureun katingal eta sareng istri bieu. Nah kernaon mah nya ngadu kaleci. Buat pokok ning ka abi gitu ah. Jeung daek anu kitu dina kumaha? Aya nama orang susuleh yuk. Pan Kamana so Kamana di tadi? disumputkeun ieu mah nya. Neangna ka mana atuh? bingung kemana tuh teh. Ayo. Jual leuweuh kitu dengan ciga jin. Aku boleran aku mah aku reknya. Mikir, itu mikir kemana? Hai tenang-tenangan itu salah teh orang bisa dikukumaha kan? Nah itu ah. Kemana we? Iya lah. Taman sakit kebon. Si Akang momen aya sileut. Kapan? Bawangah. Tempat mah buka kecelapan teh kitu tah hari kecelapan wae. Hari di kebon mah indah. Poek. Tempat akang nongkrong dari itu bukan kayu. Mengpeng awas sasaha. Malah hileut. Moal gileud akang mah da bager. Ih malah hileut Akang. Hileut anu dina dadaunan gini. Tak aya di hileud akang. Ayo we si akang. Bade ameng itu. Bade kapalin tidur. Kira ningal si Mama henteu. Nanu mana si Mama teh? Eta nih anu rambut agak pirang terus awakna teh juga muning rada gede. Diduruk. Ini diduruk ya. Tinggal eta mah. Sang rencangan abi. Salaki abi Ah, kita eta. selingkuh. Astagfirullah. Ah, si Mama gitu. Waduh lah. Salaki urang bisa ka Anu pirang rambutnya. Nya. Anu kaduruk. Heeh, jago. Nya eta. Pokona mah rerencangan abi mah nya teh aya ciri khasna di diana aya siung cak-cak. Oh, nya atuh. Meureun aya urang pelarian. Eta meureun. Sareng we urang pelarian. Nya eta. Mana tadi atuh?
kebon akang tuh tinggalin sawah. Wah akang Oh, nah. cek nebogana maksudnya. Si Akang mah. Ayo. Benar. Sok di kita mau anu ganggu. Murun. Moal. Maka jeung meureun-meureun moal. Cicing orang moal naon cicing. Orang teh orang bercemik di dieu. Oh batur. Tenang we. Itu pemajikan Akang anu suka. Moal pamajikan naon? Tenang. Jauh berbeda tuh itu batalanan. Jeung beus beda. Pokokna mah tenang. Jeung bus. Moal sana. Orang bari natap keindahan. Mantap pokokna. Cicingnya pokokna orang tuh. Dia soal apa tuh. Itu mah Bang. Itu mah. Udang tuh Kang. Udah. Oke, Bang susu Yuk, susu. Itu bening. Kunaon ari teh teh? Teran. Betul di. Aneh. Pokokna mah urang mah numpang loba kagoda sasaha. Intina tujuan orang pasti orang berumah tangga. Hareup indah pokokna mah urang mah. Entong masalah cocokkeun batu biasa. Waalaikumsalam. Hah? Pemajikan Akang? Kenal dia? Lain. Oh, lain. Dirinya mah ngaku-ngaku wae. Nyusul-nyusul pamajikan. Itu salaki abi, aku mah. Lain. Lain. Salah mah ieu. Urang macan boga pamajikan. Ieu ngomongana ieu. Mau salaki batur. Da salaki eta ngabogoheun ka abi. Mah. Make jeung boga kanu kieu aku mah. Beunta atuh beunta. Mama. Cicing. Pokona mah ieu rujuk ka cinta ku akang. Kurang pemakai pamajikan. Gaku wae. Udah cenah lain pamagat mah teh. Da ngarioskeun ka pamagat. Teu wawuh. Ya lo. Di pelet naon salaki urang. Bentut atuh di peletnya. Gimana ini? Mana? Dunia lain. Ngomong jeung saha ieu? Yang jin. Jin. Tadi. Ketempauin kan meureun. Aneh. Aneh di pelet. Wah, iya kacamatanya, Cing. Mang aya. Da eueuh. Jeung ngarusulkan. Nah Kang asa beda sama teh. Dibalik. Ayo boga dengan balik. Kumaha? Oh, ya, itu. Mungkin. Ini urusanku. Kucing ngaprak. Ah, masih tadi heula. Ulah kudu kada naon cenah budak teh. Eta jurus, Pak. Iya, mangke. Terus geu Haji Dabi. Kurang ada. Barangku barang. Lain. Ah. Ayo urang ayo. Sayang, ayo di dieu. Iya. Ayo saa. Iya ambulan dari dia nakono. Ya Akang mah. Ayo mah kalau pamajikan. Abi ka abi ngajak nikah. Manya abi kawin aja tangki atau pelet. Aing mah ieu mah gara-gara si Abah. Di pelet. Si Akang era mah geus teu bogoheun deui ka abi. Nah ira abi bogo atuh. Ampun jeung ceureuk si budak teh. Sampai itu Neng. Saya mau kemana? Udah diatur ke atasnya. Ya ngomong gitu disieun. Mana? Yus bisa ikhlaskeun aya kena Buatan yang musik. Si mama, kalau masih aya wae, mama. Musrik. Mana Musrik. kalau teh sarwana. Pokok, kita tajong dulu. Malelek kabeh. Iya Neng, mama. Ya mama. Oh kalau nya isi mama. Mau gitu. Oh, masih salah. Cana ke jalan tol. Jalan yang benar. Jalan yang benar. Kang puntenya. Maksud ke jalan yang benar. Ayo ke lelo kabeh kumaha. Sesuai kieu, nama aku jangan tobat. Perbuatan musik. Ya. Penting kasadayana. Istighfar. Alazim. Alhamdulillah.
abah mah udah yang ngatur, bukan ngambil jalan nu pintas. Jalan bulan puasa orang teh. Nah, mun bade mah Dilarang ku agama. Musyrik kata, musyrik. namanya. keadaan eling salaki urang mah. Oh, gitu. Balik, balik. Orang balik. Pas saminya akan cemewa. Ayo, balik. Balik aja nama. Balik. Ayo, Ah, tadi ya. Ayo, kemana balik? Ayo. Pohon, gue kesimbangan. Tos we mama hayeuna mah isin dong kitu. Kalang we da embe ge masih. Galira. Kalau teh bang kitu. Sanes kitu. Kumaha atuh? Aya sararwana. Buka budak teh ruanana bener. Atuh tong kitu mah isin mah kita bang. Tos we mama ngapunten. Ngapunten. Terus salah ku ke jalan anu salah. Ya teh mah kalah mamang mah.